Saha sih mau ganggu wargana? Mau ganggu na saha? Ya aya yang ngaganggu mah Pak. Orang videona aya kok. Saha Mana dijaga eta? wargana saha wargana? Abdi kurang apal Pak. waktu ayo urang. Abdi teh apal waktu di salah sana mah. Cuman waktu Abdi sineng Videona aya kok videona. mohon di sebelah sana Pak, Abdi teh nya di kali ditu ye dipanggil ku anjeunna teh. Naros meureun Abdi teh sebagian Abdi mah cuma nulisan doang. Ka Bapak minta duit. Mohon Minta duit sabaraha? nya eta mah cenah rek mere sabaraha lah. Istilahna anjeunna teh nyarios namanya intenaktor pada parkiran gitu nya. Abdi mah Abdi teh terang naon. Langsung nunggul ka Abdi teh Pak. Tayangan gue ini Abdi teh baju. apal. Saha? Ayo Saha? urusan eta mah geus beres. Enggak, bukan urusan enggak beres. Aing teu bisa. Laporkan ke polisi, proses. Mana orangna? Kan itu lain proyek pemerintah, pribadi. Iya Pak. Nyisi-nyisikan duit pribadi. Oh wah, nggak ada damai. Lamun teu sanggup tinggalkan proyekna. Naon? Urang ngabantuan pemerintah, ngabantuan warga kok ngajar dah kowe wargana. Mana orangna? Coba canggala. Nggak ada damai-damai. Coba kira aya we. Kita ka dia gitu. Masa preman diantepkeun? Nggak ada damai, proses. Iya Pak. Tapi ayo nama bedog. Oh iya. Pikadek. Terus tapi teu beunang. Benang iya Kak Gores. Kagores. Saha nu ngadekna? Apa pakai masker? Pakai masker. Kurang mengeluarkan duit ngabiayaan warga. Terus aya di dieuna warga teh bisa diurus, mau karep sorangan malah ngancam. Kan kudu mah dijagaan, ieu teh kepentingan warga. Lain diantep nu digawe. Kan geus nyaho pagawean aing. Mun batur moal kikieun, duit dinikmati we ku sorangan, beli kepentingan umum. Ya duit kepentingan umum nu digawena diganggu kurang dia. Paligir teh.